kurang luhur. Luhur. Sok hoyong ngebatkeun lamunan kurang luhur. Itu kumaha itu kurang luhur keneh wae. Sok magawean maneh kalah nang tuh. Pacar ge kurang luhur. Astagfirullahaladzim. Tina lagu kayak kadeng ya. Ada kurang luhur soalnya. Segala kurang luhur nyanyi ieu nanyakina. Panas naik. Geus bukul acan. Hah? Geus. Ya. Sok mantak turutan akurkeun. Sok. Sok. Sing dekat. Sok. Acan. Sok. Tah meunana akur. Akur naonna? Bauna. Anjing. Sok buntu jeung aing ge. Tah make ieu ya. Iya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, halusnya. Halus. Anjing teh aku kan kieu moal boga maneh. Oh, halus. Juara dia. Juara ada saya. Ada murucak murinong. Eta mah Halus. Mahal ya. Heeh. Beli di mana ya? Pameran Pameran mana? nah, di Taman Lain Miana. pamere. Apalen sih goblok. Sebutkeun modalna cenah. Di mana batur orang deh. Tuh, datang kan. Salam karena Iya. datang. Jadi, Putih pisan rona teh. Oh, itu kumaha tuh? Sampai teh geus ini nganter si Asep ka RT. Budak balik deui cenah nu pegat jurig cenah. Di mana? Balik si Haji pan heueuh. waya kieu tuh juri. Juri. Oh ngan cenah budak teh sieun si jurigna teh lumpat Kumaha budak satu. Teh si Pinsa. Budak si Eot. Bukan curi. Lain, nah ya kene juri zaman ayeuna. Nah, untuk kono pakalalap cenah dua Lain kali. eta panasieun jurigna kunaon eta? Nyawa maca ieu cenah doa, ieu naik dahar. Juri jurina sieun. Oh lumpat teh sangka dihaken. Pinsa. Udah budak bener apa eta nya. Sabaran-paran beneran ono apa? Hari doa mah nu majarab ieu. Tapi kebeneran eta nya. Jurigna si besieun kudoa. Dulu zaman ayeuna mah kitu. Antara ka masjid eta teh biasana budak teh. Ini kucengenan balikna teh mandirikeun karep. Jadi meureun ka karang dibere doa dahar unggul. Jangan dihakan. Nah, jadi Apal nangan eta wung. jadi ambil budak yakin eta. Bener nya. Bener. Kepada kolotna teh. Tapi dah heueuh itu. Jika ada jurigna sieun dihakan eta ke budak. Gitu bener. Makanya saya nyampean rek dahar. Mah rojak tanah. Lain aing ngomong-ngomong dahar sok yang seri kanal tadi liwat urang. Di mana? Urang teh pas ieu nya lapar gitu urang teh. Heeh. Nah, urang teh ka warung. Restoran. Nah, warung biasa, warteg lamun di tengah. Warteg. Dahar ka warung. Kumaha? Wah, teh lila teh keur kitu teh. Datang bapak-bapak. Ah, jeung pengemis teh naon gitu nya. Urang teret ya ada lah geus cipta ya jama cieu teh. Jama pengemis gitulah mudah-mudahan. Lu corekan ujung-ujung kuno boga warung teh. Wah, sia teh cenah. Wes jual deui cenah. Heeh. Warung teh loba cenah. Remen beureun ka dinya nya. Remen biasa. Padahal matunya lah sakalian kanu kitu mah. Teh urang teh ngeres sok inget deui heuda hirup teh da ulun sarua heueuh nya. Heeh. Urang teh nah, bari dibere tapi dibere nama dibere. Oh, dibere namanya. Dibere. Karunyaeun urang. Mau si bapak mah teh dahar si bapak nana teh. Heeh. Nikmat meureun teh manggih dahar gitu. Tatulilah aya si bapak-bapak deui ngorek dahar ka dinya. Heeh. Ningali si bapak eta meureunna nanti kumaha lah sarana jama kan teu sarua meureunnya. Balik deui si bapak nate meureunna, balik deui si bapak anu itu naik daharna teh. Tetulus. Tetulus. Eta gawok deui dicarekan ku si boga warungna. Aki-aki nu eta. Nu eta keneh. Bah, sia teh cenah dibere ku diberena. Heeh. Kalah ka teh Ngarugikeun. ngarugikeun cenah kitu nya. Jama kitu kalah balik deui kareuleun ningali naogenan. Khawatir euy. Khawatir eta keur kitu urang teh euy. Udah orangnya perasaan deh, mana sok sanajan kieu oge nya ningali di kitu-kitu mah. Proses ngaragat dirinya. Pasti. Urang teh. Bener masih urang terpancing aya teh. Heeh. Urang teh ngacingkat we nangtung gawat ku urang teh.
Da teu kuat ningali si bapak eta. Khawatir gitu. Kalau khawatir orang oge nanti sok sanutang mah kana Ya tuh, si urang teh meureun kitu. Geubat orang teh ngajeng kacak we urang teh ka di eta teh dicak bah. Da itu teh disuruh dijungkrokkeun itu kategena. Disurungkeun kana boga warung teh. Terus khawatirnya we. Heuh. Urang teh geubat teh kan dicak we urang teh kadinya teh. Dicabak ku urang teh, dicopot. Naon teh? Remotna. Paehan we ku aing teh. Heula. Heula. Remote cek kana remote sih kunaon. Asukan nulungan si bapak itu. Kapan? Nah, nulungan khawatir urang ningalina teh. Jika panheula sugan nulungan si bapak eta. Heuh dipaehan ku urang. Naonan ning kana remote? TV na. Oh. Namanya si bapak make remote gitu. Remote TV. Jadi nyaritakeun TV. Na TV. Urang teh Pamansana tahu waduh. Padahal nyaritakeun urang kitu, lanjutkeun ti konsum sinetron. Ya hari urang mah lain ieu mah pengalamannyaan urang mah tadi. Kumaha? Ayo. Apa ieu Pak? Urang ya. Urang paling budak tuh uji. Kan aya uji atuh kan. Jangan bisa aya pamajikan aing mah. Anu ucing. Heeh, kana uji. Balik geus wilut mah. Tadi urang lah tas lohoran urang. Kumaha? Itu dah. Pamajikan kepala aku aing teh nya. Pokok ku aing teh kaungan ucing teh. Oh. Maksud teh piceun ku aing da dipaehan mah dosa. Yang nyo anu mah satong dosa. Kudu ditu karungan da. Sak aing teh. Bawa ke belah cilatnya. Heeh. Tadi tuh montas ka Cisadap, piceun ku aing. Balikna aya si Deden di gudang teh, kalah ngobrol urang teh jeung Deden. Kelila. Balik ka ieu mah da eta geus dapat deui ucing aya di ieu mah. Uci masuk itu pangupaya. Ya, apaleun jalan. Seukeut panona ieu ucing mah. Kunaon perasaanana? Bari jeung ku tere anu ngabantu mah kitu nya. Jikana mah. Ucing mah masuk kitu cenah. Tapi padahal aya di pangeunan mah meureunna da apaleun nya. Ya, Dina karung padahal mah. ya ditewak deui ku urang teh. Piceun deui. Bawa karung manis. Aku aing teh bawa ka ditu ke belah teh nyolayan. Oh. Lima. Piceun Karet. Piceun. Balikna nya balik deui. Reun aing teh di belah. Lengket. Nah, eta balik deui aing ka imah geus aya deui ucing goblok. Di imah? Nyampak deui wae. Ucing masuk aya nu eta anu da. Ucing. Aya nu nganter. Resep. Terus Aing kalah beuki nafsu eta kana ucing. Terus Aing teh lagi di karungan deui ku aing bawa. Sak bawa ka gudang itu ke Cikonang ke Kebon Jati. Dipiceun jauh di eta mah nya. Bos, ku aing cen geus moal apaleun meureun. Tanarkeun aing teh dituna geuning di saung Ma Ateng. Oh. Motor tuna di dinya. Sup aing kaleuweung, kana jalan satapak. Bisa Aya walungan aing muntas. Heeh. Bar piceun ucing teh ku bisa ka aing. ambeun stop di dinya mah. Oh, geus ek magrib aing tah. Anjir. Lu dengan. Aing kulubak-kulibak. Oh, bisa. Poho jalan aing. Ji, Alah. sasar. Heeh, nopon aing teh ka pamajikan. Oh. Dan teh mah ieu ucing aya di imah. Cenah aya gitu rek naon? Cen teh papageun urang sasap cen teh poho deui. Jadi lain ucing ayo nama kalau di dinya rusak sah. Gara-gara bikin ucing. Jadi timbang Aing mah minta diajar ka ucing ya. Ucing ngopi. Ada sih ucing mah. jadi timbalik kucing anu ieu gitu. Ayo ucing. Gimana teh? Wih, ti paling tonggo parun teh. Oh, Mangga. ya tuh ngobrol lah. Ah, mangga tos wengi. Ya tuh. Mau diantarkeun. Moal betul dah. Dengan Dengan. Di mana? Lain orang dah. calon. Calon dalam proses. Oh gitu. Heeh, itu. Seneng lo. Nah, can beres, can keluar iya kasur. Paspor. Susu kasur. Oh, paspor. Waras bisa. Biasa curiga we yakin. Itu iraha kan. Itu dengan kuasi asup kayak maki aki. Belah mana nya? Di situ kalau cang tempokeun. Ayo tak. Milu. 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 Aya teh. Beneran Di mana sih? Atas boleh tidinya tak Di mana? atas di perumahan tuh kali ya. Udah lah, udah. Lah, Udah lah. iya kan kayak ini ya. Dari sini. Pulas. Heeh. Udah ta? Ya. Lah, saya di mah itu. Oh, eta. Yuk. Yuk. Ya. Kata teh sok api-api menerkeun cai heula teh. Deui, betul. Eta Aing curiga pak tutur-tutur. heeh. Pasti
Heeh, pan ya sok itu biasanya nggak api-api Dan saya Goblok. geus liwat, aing geus liwat. Kemana? cang Aing teu apa emang? Eta berarti. iya cang itu udah ada orang menyalon cicing di pos Temen ke aman. lewat nungan Minum. si ngotoran daerah Kemana jalan? Jalan mana? senang Kemana jalan? Sarua berapa? wah aja cing itu Buru atuh gerah naik. Atuh ke heula atuh da kudu bener ya ge. Ke heula tuh da kudu sagala ge kudu buka baju, buka celana beureunan. Ya. Jawa kudu diganjal beureunan ieu teh. Nya atuh sok ganjal heula. Ke heula tuh da goan heula ya da can bener ya na ge. Buru atuh ieu geus bararaseuh manten geus jibreg. Nah, atuh sakedeung mah tuh keun we heula tuh. Da ieu can waras ya na ge. Bener kan sing Sia kenaon sia. Kenaon eta bebulucun kitu. ya kan urang rek mau menerkeun kan. Kenaon kumpulnya di para segala atuh cicing. Ya kan rek menerkeun kenteng urang mah. Jeung saha? Saya hanya sorangan itu dah eta penita tah di ditang eta. Bahasa di luhur di mana eta teh? Ye kan urang jibrag tuh. Eta kan pelang hujan. ya rek ka rumah ya. Geus naik ya acan, geus naik acan. Titah ngamenerkeun kenteng ku abi teh. Ditinggal bararaseuh. Ya tidak eta geus nu. Bener di bener. Sudon wae ka batu. Bari sudah wae yang atuh ka urang. Ketika tuturai kan. Larek juga. Kadeo.